Lumpat sakabeh jalma diundag-undag neraka taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunia. Lumpat sakabeh jalma marona ka Nabi Adam. Nabi Adam teh ngadangu minta tulung karek Nabi Adam. Aduh boro-boro cek sacek Nabi Adam. Lamun kitu eta jalma bakal bahagia. Jalmi anu tahkiru nafsi, jalmi anu ngahinakeun kana diri, mungguh diri bahwa diri teh seueur kalepatan. Maka di hadapan Allah pa eta jalmi teh jalmi anu mulia. Kun ingda nafsi sarunas. Kedah ngaraos diri teh Pak, mungguh diri urang lain cek batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma rabbi arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram anu kusim kuring dipihormat guru sim kuring kang ajengan soleh anu dipihormat
aparatur pemerintahan desa, Bapak Kubu, Sajungjang Karawat, na anu kusimkuring dipihormat, BPD, LPE, lembaga-lembaga anu aya di desa, anu sabi kusimkuring dipihormat, para alim, para ulama, para asatidah, anu kusimkuring dipihormat, tokoh masyarakat, para bapak ibu wargi sadayana, para pemuda-pemudi, adik-adik sadaya anu kusimkuring dipihormat, pamudah-mudahan urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal. Teu kapireng suarana teh. Hadirin Bapak Ibu wargi sadayana anu sami lenggah anu kusimkuring dipihormat, langkung tipayun mangga urang nyanggakeun puja puji syukur kadat ilahi Rabbi Allah Rabbul Ghafur. Utaufik sareng hidayah na Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu urang sadayana parantos dikempelkeun ku Allah. Ngalangkungan urang ta'diman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun kapanutan alam manusia pertama sinarang utama Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina wengi ieu memperingati kelahiran baginda Rasul. Harapan ya Allah, Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu khususna ka urang sadayana anu hadir umumiyahna esa mekar bulya. Mugia dikucuran ku rahmatna Allah. Amin gitu. Kudu pe dituntun ya. Mugia Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun kaberkahan. Amin. Sehingga urang sadayana dicantenkeun ku Allah sebagai abdi-abdina Allah. Sinareng ya Allah harapan ieu desa urang, kampung urang dicantenkeun desa anu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin amin ya robbal. Salawat kali salam mugia tetap dilimpah curahkeun dikocorkeun ka panutan alam wastana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap salawat kali salam mugi tetap dikocor golontorkeun ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin sinareng tabiatna. Atuh urang sadaya anu ngangken umatna, pamudah-mudahan ya Rasulullah. Urang ngangken umatna Kangjeng Rasul, Rasulullah ngangken ka urang sebagai umatna. Sehingga ya Allah ya Rasul, urang sadayana kenging syafaati anjeunna. Amin amin ya robbal alamin. Para bapak ibu wargi sadayana anu sami lenggah anu kusimkuring dipihormat, alhamdulillah. Ku inayahna Allah, ku pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu. Urang sadayana masih dipaparinan kesempatan, dipaparinan kenikmatan. Biasa bermuajahah di haflah anu insyaallah pinuh ku rahmat, pinuh ku barokah Baitullah. Dina raragi urang sadayana ta'diman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun
kautusanana yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina wangi ieu wengian dibabarkeunana dilahirkeunana panutan urang sadayana ku hal sakitu ageng harapan ya Allah urang ngariung di ieu haflah urang bermusafahah urang bersilaturahmi ya Allah pamudah-mudahan urang sadayana disalametkeun ku Allah dugi kaliang kubur amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat hapunten anu kasuhun atuh sim kuring wawantunanan nu sanes mah teu aya anu lihur Pak mung sim kuring bae panginten ieu dina kursi hapunten ari hoyongna mah teu hoyong sim kuring teh teh ibu teu layak teu pantes sim kuring teh kerasna mah aya kang ajengan di dekang ajengan soleh kadahna mah nu ngaos teh sim kuring mah teh tiasa ararisin kitu Bapak Ibu dalah sim kuring nyaosan kana pangulemna panitia sim kuring alhamdulillah sejak silaturahmi sejak milai ilmu sejak nepangan wargi-wargi anu parantos lami panginten parantos sekian tahun tepang alhamdulillah kuasilahna panitia tiasa bermuajah pamudah-mudahan ya Allah kukempelna urang sadayana Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun magfirah ka urang sadayana amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat nyukruk galur nu kapungkur mapayararatan Kangjeng Rasul dina tahun 570 hiji Masehi hijrah aya hijrah aya Masehi dietang tiawit hijrah dina nalika tahun 570 hiji teu acan ayana hijrahna Rasul da Rasulna teu acan aya dietang dugi ka ayeuna anu parantos sakitu lamina etangan 2018 kantun ngetang dina tahun 570 hiji Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngalungsurkeun hiji pilihan Allah hiji nabi sinarang cikal bakalna Rasul anu sateu acanan dilahirkeunana Rasul nami parantos tertera nami parantos aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berartos Pak Ibu hadirin sadayana anu disebatkeun Nabi sinareng Rasul kalintang pisan agung sinareng mulyana utami hadirin sadayana anu disebatkeun panutan urang anu jadi jungjunan urang telepat milih telepat yen urang teh ngangken bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anu jenenganana anu maha agung anu maha mulia kakasihna ti Allah subhanahu wa ta'ala Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipedalkeun ka alam dunya dina nalika sasih Rabiul Awal anu bertepatan hadirin sadayana dina kaping 12 Rabiul Awal kaping 20 April upami telepat tah tidinya pahadirin sadayana Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngalungsurkeun hiji nabi cikal bakalna rasul anu sehingga hadirin sadayana anu nyandak kana perubahan sabab kemujizatanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah Pak teu aya bandinganana teu aya anu nyamianana kana keagungan sareng kamulyaanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dina adeba anu kurang sok diangoskeun Bismillahirrahmanirrahim Bahtajal Rasul talaban wastimsara وزاد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا Insyaallah apal nyebutnya Pak apal ente? Bu, ibu-ibu apal tah ente? Bapak-bapak? Insya Allah apal. Eta teh deba. Tok diaos tiap mulut. Upami urang Pak ningali kana eta kalimah masya Allah. Betapa agungnya kalintang pisan mulyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab teu aya deui makhluk Pak, teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu sadayana ngagungkeun sinareng ngamulyakeunana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pahtajal arsu Pak. Anu disebatkeun makhluk Allah anu didamal ku Allah aras. Masya Allah Pak dina nalika Rasulullah sehingga ngaros bingah. Ku bingahna eta Pak sampai naon aras bergoncang. Goncang Pak aras saking kubungahna Rasulullah dilahirkeun. Eta diantawisna Pak lamun cek urang makhluk anu teu bernyawa. Sinareng kursi tambah keagunganana. Sinareng ya Allah ngagerenggeng rame para malaikat. Aya anu tahlil, aya anu tahmid, aya anu maca istighfar. Ya Allah, Pak. Hebatna Rasulullah. Mana lamun senage dina wengi ieu urang sadayana Pak ngagungkeun ka Rasulullah layak pantas. Cocok loyo geus sareng naon sareng keagungan anu dipaparinkeun ku Allah ka Kangjeng Rasul yen urang sami ta'diman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeunana ka Rasulullah. Maka lamun senage Pak ayeuna makhluk anu sanes ngagungkeun yen urang anu ngajantenkeun nami napa umat akhir zaman ngangkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Allah diantawisna aya sagolongan makhluk manusia. Ku dongkapna Rasul, ku datangna Rasul, ku diutusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yah tasiun. Ngaguguyunkeun. Nyepelekeun. Naudzubillah. Saur Allah Pak dina Al-Quran anu sok urang diaos.
dina surat Yasin. Insya Allah Yasin arapal bapak-bapak ibu-ibu. Bu, apal Yasin? Bapak-bapak apal Yasin? Apal, insya Allah sadaya teu aya nu teu apal. Apal